A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan surat Qaf, surat ke-50. Surat Qaf teh surat anu sok diaos ku Rasulullah dina Idul Fitri dina rakaat anu kahiji. Jadi sok gonta-ganti sakali-kali rakaat kahiji teh sabihis nyata surat Al-A'la, sakali-kali sok surat Qaf gitu. Di antarana eusina ieu surat Qaf urang bahas ayat 16, 17, 18 anu eusina tiap cariosan manusia jeung tiap pagawean manusia dicatat dituliskeun ku malaikat raqib jeung atid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Jeung saestuna kami nyaeta Gusti Allah nyiptakeun manusia jeung kami Gusti Allah uninga kana haharewosanana manusia, kana kecewas-kecewisna manusia, kana kerteg hate manusia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jeung kami Gusti Allah leuwih deukeut ka diri manusia teh tibatan manehna sorangan tibatan urat beuheungna kana hatena. Jadi Gusti Allah teh ka manusia teh deukeut pisan. Kumaha deuketna Gusti Allah ka urang? Deuketna Gusti Allah ka urang teh sifat-sifatna. Contoh, Gusti Allah teh sifatna teh maha melihat. Jadi Gusti Allah teh mencongok ka urang. Teu aya hijab gitu. Gusti Allah maha mendengar. Gusti Allah ngadangu kana cariosan urang teu aya penghalang. Jadi antara Gusti Allah jeung urang teh teu aya hijab, teu aya penghalang. Jadi urang sing ati-ati gitu. Urang teh ku Gusti Allah teh ditempo, dipancongok, sing sieun lamun urang ngalakukeun perbuatan dosa, sing sieun sing era eta aya nu mencongok nyata Gusti Allah gitu. Sabalikna urang ulah ragu-ragu, ulah hitungan nyeun kahadean, ulah ngarasa nyeun kahadean saumur-umur teu aya nu uninga. Padahal kahadean urang teh erek ku tanaga, erek ku harta, Gusti Allah teh uninga moal dugikeun ka leungit gitu. Ayat 17. Id yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id. Sing ingat itu. Nalika dua malaikat nuliskeun kana amal aranjeun kana amal manusia. Nu saurang malaikat teh dibelah katuhu anil yamin, anu saurang dibelah kenca. Duanana aranjeuna salilana aya, teu pernah eta malaikat teh ninggalkeun anjeun. Jadi malaikat nu dibelah katuhu jeung belah kenca, malaikat raqib jeung atid teu pernah ngaleos, salilana aya. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Teu aya nu dilapalkeun, nu dicarioskeun tina cariosan anging sagala cariosan teh dituliskeun ku malaikat raqib jeung ku malaikat atid. Jadi malaikat raqib atid teh seueur pisan. Sabab perbandingan hiji jalma dua malaikat gitu.
Tah urang teh dibarengan dikukuntit ku malaikat Raqib Atid sing sieun lamun migawe goreng dituliskeun ya ku malaikat Atid sing roja sing berharap sapa gawean hade dituliskeun ku malaikat Raqib madugikeun ka ieu urang sodaqoh apaleun teu malaikat Raqib teu tong ragu pasti dituliskeun. Urang ngalakukeun pagawean ku awak urang ku tanaga tong ragu eta teh pagawean urang teh dituliskeun. Ieu salat ieu upamana mun lalaki mah sok di masjid salat intidor aya 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat geus tangtuna oge bakal nilaina bakal beda 2, 4, 6 gitu. Tah eta teh aya nu menteuna gitu. Nya urang boga harta keur waktu gede hartana nyin kahadean ku harta gede deui, leutik-leutik deui. Aya tulisanana sok sanajan mung sabeunyereun sasiereun gitu. Aya we tulisanana. Wajaat sakratul maut bil haq tuluy datang we. Engke teh sakaratul maut. Da geus pasti maut mah bakal sararea oge bakal ngalaman gitu nya. Zalika makungta minhu tahid. Tah ieu peristiwa sakaratul maut teh sabenerna mah anjeun teh ngahindar da geuningan hayang panjang umur we gitu. Tah naon-naon anu sanyana anjeun ngahindar anger we geus dina waktuna mah eta sakaratul maut bakal datang we. Itu sakaratul maut teh ngadodoho. Jadi urang sing waspada nalika datang sakaratul maut urang sing aya dina kaayaan Islam wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa nufiho pisuri dzalika yaumul wa'id. Tuluy datang poe kiamah malaikat niupkeun sangkakala. Niup make songsong ke sangkakala. Eta teh datangna poe kiamah anu ku Gusti Allah geus diancamkeun. Wajaat kullu nafsi ma'aha saik wa syahid. Tuluy engke jalma teh di poe kiamat teh hiji jalma diaping. Hiji malaikat salaku gaib, tuluy 2 malaikat jadi saksi. Nu jadi saksi teh nyata malaikat Raqib sing Atid. Tah ieu catetanana, catetan kahirupan ieu hiji jalma teh gitu. Laqad kunta fi ghaplati min hadza. Estu aranjeun geuningan sok loba anu ngaluli-luli mopohokeun kana terjadina poe kiamah. Pakasapna angka gitu aka maka dina poe kiamah mah panon anjeun dibukakeun gitu. Pabasurokal yaum hadid dugikeun ka dina poe eta mah jelas katempo kasakseni terjadina kiamah. Tah ieu di antawisna nu aya dina surat Qaf mangrupakeun pangeling-eling sabab kan ari pelajaran teh aya nu bentukna pangbubungah, aya nu bentukna pangeling-eling gitu nya. Jadi aya eusina pelajaran teh pangbubungah, aya pelajaran teh panyingsieunan. Tah mudah-mudahan ku 2 cara ieu gitu, ku cara ku pangbubungah bahasa di sakola mah disebutna teh reward gitu. Aya pangancam, sanksi, punishment, reward and punishment. Jadi metode pendidikan teh metode reward dan punishment, pangbubungah jeung panyingsieunan. Tah urang sing asup kana pikiran urang kana hate urang da Gusti Allah mah mere pangbubungah moal bohong, panyingsieunan ge moal bohong.
Tarupina sakitu anu kapihatur alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.